Bismillahirrohmanirrohim. Puruun yathuru bisa jadi suci bil gosli kusabab dikumbah naon masbugun anu dicelep bimutanajisin kunu najis infasola lamun narima infasola anu narima pisah itu mutanajis minhu tina itu masbug walam yazid sareng teu tambah naon al masbugu anu dicelepna waznan tina arah-arah timbanganana ba'dal gosli dina sabada dikumbah ala waznihi kana timbanganana itu masbug qabla sobegi dina samemeh dicelep wa in baqiya sanajan tetep naon alaun warna li usri jawalihi karena hese ngilangkeunana itu lawan fa in zada mangka lamun tambah naon waznuhu timbanganana itu masbug dzarra mangka madarat itu zaid fa illam yanfasil mangka lamun henteu narima pisah itu mutanajis anhu tina itu masbug lita aku dihi karena ngabundalna itu mutanajis bihi kana itu masbug lam yathur mangka henteu suci itu masbug libako in najasati karena tetep najis fihi dina itu masbug walau subba sareng lamun dikocorkeun ala maudi nahwi baulin kana tempat saumpama na cai kiih au khomrin atawa arak min ardin anu tetep tina taneuh naon maun cai gomaro anu nyurambahan itu maun hu kana itu maude tohuro mangka suci itu maude amma ida subba anapon di mana-mana dikocorkeun itu maun ala nafsi nahwi baulin kana datna saumpama na cai kiih fa innahu mangka sanyana itu maude eta la yathuru henteu jadi suci itu maude wala binu sareng ari bata mentah bikasril muwahadah kalawan dikasrahkeun anu cecekna hiji eta in kholato lamun nyampuran hu kana itu labin naon najasatun naon najasatun najis jamidatun anu teas itu najis karaosi sapertikeun tai hayawan lam yathur mangka henteu suci itu labin wa intu bi kho sanajan dibeuleum itu labin wasoro sareng jadi itu labin eta ajuron bata asak li ainin najasati karena datna najis wa in kholato sareng lamun nyampuran hu kana itu labin naon goe ruha salianti itu najasah kal baoli saperti kencai kiih tohuro mangka suci no dohiruhu dohirna itu labin bil gosli ku dikumbah wakada sarengnya kitu tohuro batinuhu ari jerona itu labin inna koa innukia lamun dikeum itu labin filmai dina jero cai ingkana lamun kabuktosan itu labin eta rohwan anu muruh puy yasilu anu tepi hu kana itu labin naon almau cai kal ajini sapertikeun adonan kal ajinin sapertikeun adonan walau sukiat sareng lamun dicebor naon sikinun peso au tubiho atawa dipasak non lahmun daging bima inajsin kucai anu najis kapa mangka cukup naon gosluhuma ngumbah kana itu sikin sareng lahmu wayat huru sareng bisa jadi suci naon azzi baku air raksa al mutanajisu anu kanajisan itu zibak bigosli dohirihi ku ngumbah luarna itu zibak ilam yatakhola lamun teka sela-sela bayana tanajusihi antara kanajisanana itu zibak wa goslihi sareng ngumbahna itu zibak naon takotuun pegat-pegat wa ila sareng lamun henteu ilam yatakholal lam yathur mangka henteu suci itu zibak kaduhni sapertikeun minyak anu ngageblek wayakpi sareng cukup naon goslu maudi najasatin ngumbah tempat najis waqaat anu tumiba itu najasah ala saubin kana baju
walau akiba asrihi sanajan kabuktosan itu iko eta tetep dina sabada meretna itu saob walau tanah jasa sareng lamun kanajisan naon maiun anu ajur guerul mai anu salianti cai walau duhnan sanajan kabuktosan itu maiun eta minyak na adaro mangka udur naon tathiruhu nyuci kenana itu maiun id la yati karena henteu bisa ngadatang ke naon alma ucai ala kullihi kana sakabehna itu maiun wa ida gusila sareng lamun dikumbah naon pamuhu cangkemna itu jalma al mutanajisu anu kanajisan itu pam fal yubalik mangka kudu moharakeun ngabangetkeun itu si jalma fil gorgoroti dina ngurahna liag sila karena supaya ngumbah naon kuluma saban-saban perkara fi hadid dohiri anu tetep itu mak dina batasna luar wala iya belak sareng teu meunang neleg si jalma to aman kana kadaharan wala saroban sareng teu meunang neleg kana inuman qobla goslihi dina samemeh ngumbahna itu pamu li alla yakuna karena supaya henteu kabuktosan itu jalma eta akilan anu ngadahar li najasati kana najis walaya juju sareng teu meunang li zakari pikeun lalaki au goerihi atawa salianti itu zakar naon istimalu syai'in makena hiji perkara min awanid dahabi anu tetep itu se tina pirang-pirang wadah tina emas wa awanil fiddati sareng pirang-pirang wadah tina perak bil ijma'i kalawan ijma' wali kaulihi sallallahu alaihi wasallam sareng karena dauhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tasrobu ulah ngarinum aranjeun kabeh fi aniyati dhahabi tina pirang-pirang wadah emas wal fiddati sareng perak wala takulu sareng ulah ngadahar aranjeun kabeh fi sihafiha dina pirang-pirang piringna itu aniyati dhahab sareng fiddah muttafaqun ari ieu hadis eta anu diitipakan naon alaihi ieu kaul wa yuqasu sareng dikiaskeun naon guerul akli kana sali naon guerul akli lianti kadaharan wa surbi sareng lianti inuman alaihi makana itu akli sareng surbi wa inna ma khusso sareng pastina ditangtukeun itu akli sareng surbi bidzikri kana dicaritakeunana li annahuma karena sanyana itu akli sareng surbi eta adharu leuwih zahir naon wujuhul istimali pirang-pirang jalan makena wa agalabuha sareng pangalindihna itu wujuh wa yahrumu sareng haram alal wali ka wali naon ayas kia merek nginum itu wali as-sogiro kabudak leutik bimus atin kalawan make cuntang min ina ihima anu tetep tina wadahna itu dahab sareng pidoh walapar ko sareng teu aya bedana eta maujud bainal ina il kabiri antara wadah anu gede wa ina isogiri sareng wadah anu leutik hatta ma nepi ka perkara yukholilu anu dicehil bihi kalawan itu ma naon asnanuhu pirang-pirang huntuna itu jalma wal mailu sareng patlot anu dipake sifat aladi anu yuka tahalu gawe sifat itu jalma bihi kalawan itu mail illa lidorurotin angin karena madarat ka ayah taja sapertikeun lamun mika butuh itu jalma ila jila iainihi kana supaya caang panon dua na itu jalma bil maili kalawan patlot anu dipake sifat payu bahu mangka dimenangkeun naon istimaluhu makena itu mail wal wudu sareng ari wudu minhu tina itu ina eta sohihun anu sah
wal makhudu sareng ari anu dicokot minhu tina itu inna min makulin nyatana kadaharan au ghairihi atawa lianti itu makul eta halalun anu halal li anna tahrima karena sanyana ngaharamkeun eta lil istimali pikeun makena la li khususi ma lain karena katangtuanana perkara dzukiro anu dicaritakeun itu ma wayah rumus sareng haram non al baulu ki fi inain dina wadah min huma anu tetep tina itu fidoh sareng dahab au min ahadihima atawa tina salah sahijina itu dahab atau fidoh wa kama sareng sapertikeun perkara yahrumu haram naon istimaluhuma makena itu dahab sareng fidoh yahrumu haram aidon deui naon takhoduhuma nyieuna itu dahab sareng fidoh min goiristimalin kalawan teu dipake li anama karena sanyana perkara laya juju anu teu meunang naon istimaluhu makena itu ma rijali pikeun pirang-pirang lalaki wala li goirihim sareng teu pikeun salianti itu rijal eta yahrumu haram naon takhoduhu nyieuna itu emak ka alatil malahi sapertikeun alat heureurian wallahu alam bishawab.